wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Risti Salsabila ti kelas 11 IPS 3. Puji sareng syukur mangga urang serahkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan kasehatan ka urang sadaya kalayan dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat sareng salam mugia ngenteng salamina ka junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Hadirin dipihormat, dina kaayaan anu kerame ayeuna ieu pedah ayana virus corona. Kusabab virus corona ieu tos seueur jalma anu maot. Jeung deui virus corona ieu teu acan aya obatna. Aya obat sanesna nyaeta ku cara sorangan atanapi ku ahlina di tempatna. Arurang anu alhamdulillah sehat kudu tiasa ngajaga kabersihan sareng kasehatan awak arurang. Kukituna panyakit teh moal aya di awak arurang. Upami awak arurang kotor atanapi teu damang, eta panyakit bakal aya ka awak arurang sacara nyalirana. Kukituna arurang kudu tiasa ngajaga kasehatan jeung kabersihan awak arurang. Carana ku ngaemam katuangan nu ngandung gizi, serat, jeung protein, jeung oge ngajaga kabersihan ku cara sering ngumbah leungeun jeung ngangge masker supados teu katepaan ku panyawat lainna. Janten arurang ulah hese keur ngajaga kasehatan jeung kabersihan awak arurang, sabab sehat teh mahal jeung oge kabersihan teh sabagian ti iman. Rupina ngan sakitu anu tiasa simkuring dugikeun. Kumargi kitu simkuring ngahatunkeun reuwu-reuwu nuhun sareng janten amal ibadah. Simkuring seja nyuhunkeun pilih aya kalepatan atanapi kakirangan mohon dihapunten. Sakitu anu dipikahatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.